warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani berperan sebagai Mar dan Entuy. Saya Ranti sebagai Wati dan Mang Ajung. Dan saya Siti Nur Asifa berperan sebagai Oyok. Saya Dede berperan sebagai Wawan. Saya Rian berperan sebagai Ojak. Di hiji sonten, dimana di hiji lembur aya barudak karak bararik ulin di lapang geus beres marahin bola. Barudak eta teh aya si Wawan, si Oyok, jeung si Ojak. Si Wawan ngambek ka si Oyok gara-gara baju si Wawan kana taneuh. Teu didinya hungkul. Si Wawan jeung si Ojak teh gegelenang ka si Oyok perkara masalah si Oyok mun eleh kudu wani muka baju. Bari banyolnya barudak, Oyok kesel gara-gara si Ojak neta kitu ka si Oyok. Jadinya si Oyok langsung ngegelan si Ojak. Bari jeung si Ojakna dicepengan ku si Wawan. Si Oyok sih tinggali baju orang jadi kotor. Taneng atuh. Ya mah rada kubur atuh. Yes, teh yo kalau mun eleh teh kudu wani muka baju, lamun teu wani tong miluan. Iya wah, namun si Oyok main tong pakai baju, urang main mau ke celana. Cih yok. Wati. Ulah nguarang ka warung. Kamu sakeun teh sareng cengeng. Tuh, itu ka warung deukeut, ya. Rek deket ka magrib, barudak teh karumpul deui masih ngabahas tentang main bola nu kamari teh. Teuing jurig naon nu ngaliwat kana pikiran si Wawan. Si Wawan teh kalaka ngajakan ngalah sampe di Wantur. Barudak ge nanyakeun ka si Wawan eta teh bener nu uwana apa lain, da kusieun si Wawan ngawadul. Tah, naon nu bakal terjadi? Saksikeun terus nya barudak. Aing mah tinggal tidak nanggotin jaleh wae euy. Eta teh gawauna dileutikan licik. Eta sugana dikieukeun. Pantesan aing najong teu asup. Teh gigir wae sebagian miring. Henteu dieserkeun eta teh. Maling sampo we. Di mana? Wantur. Wah maneh? Wantur. Bener cari kamu mah. Bener Wantur. Bener. Ayo itu yuk. Yuk. Barudak nu maling sampe ieu teh si Wawan, Ojak, Entuy, jeung si Oyok. Barudak ieu teh unggal poe teh malingan sampe di kebon batur teh. Nu paling gede di antara barudak ieu teh nyaeta si Ojak. Ojak teh termasuk mulaina teu sieun ka sasaha iwal ti nu boga kebon sampe, nyaeta Mang Ajum. Mang Ajum teh terkenal pisan di kampung ieu teh gara-gara boga kebon berhektar-hektar. Selain terkenal tina kebon Mang Ajum nu berhektar-hektar, Mang Ajum ge terkenal galakna. Tapi barudak ieu teh teu sieun pisan ka Mang Ajum teh. Saksikeun terus barudak. Iya mantap. Tah, ieu geuning masuk maling sampai aing teh. Ayo. Bener ieu mah sampe aing. Terus tunjung eueuh gadag. Ili ku aing mah dipelakan sampe teh tingalikeun we mun misalkan kapanggih. Penasaran kumaha kalanjutanna barudak eta dikumahakeun? Like, comment, jeung subscribe heula nya barudak. Hatur nuhun. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye. Dadah.